Montong kaliwat soalnya kalau 5.000 ge jadi loba. Lumayan. Bapak Uwi. Salah. Iyo, urang dina wana-wana suka. Alhamdulillah ini teh Baris aya bintang tamu anu teu pireng. Asli Anu melantunkeun lagu Mantan Cinta di Tampik. Ini teh Baris aya dongkap ka dieu. Ngiring bingah ka Punicu. Sarua tukang keyboard teh teh incuk sarua. Ujang saurkeun ke urang dapur gelas pas kosong gitu. Gelasnya kosong tuh. Sok Jang, mayun. Bareng urang kadinya Kumahanya indah kaya papasana titing krim sanubari welas asih nu maha suci gunung malam bara gunung mas biara kayu film bulan tonggoheun daya banjaran ayat berurang panglina kan jauh di jarum juk anu anggan pada daratan jajaga sareng wanu Aya taman cinta. daratan yang impian Kunaderana taman cinta alam endah ilmuran benderan liliwatan si manis biara payung. kasangakeun lagu Taman Cinta Cimanis Kira Payung ye karyana pribadi ya mah ampura gorengan Karangan Kang Ujang pribadi. Moal aya nu bisa ngagagugukan eta tetep. Lamun eta ya nu ngambekan paha nu bakal nyerenteng saha sok. biasa dong nyerenting ge Nyakeun ka Abang Buas ya. Kun Rayi hasil ciptananya urang kalian. lagu pribadi ya mah Siap ari mah. Jika nanti kira payung tuh pas beneran labuh tina motor jadi bukan kenang-kenangan. Yakin Asa jauhnya. asa jauh ge lagu bareng urang kadinya tidak kaya mapasana piting krim kanu baik welas asih nu maha suci Gunung malam bareng ya payung film buran tonggoheun daya banjaran aya tempat bikin orang panglina kanu jauh di jarum juk anu anggan pada daratan jajaga sareng wanu daratan yang impian Kunaderana taman cinta alam endah biara payung bunderan liliwatan cimanis biara payung. endah temen mulai corotna nepi bumi jeung langit harita aya mega anu nyacas didinya kuring anteng teu panjeun ulah
panutan di atuh pisan urang calik di dieu paduduaan urang nyawang urek datang beda janji dua hati mapak poe anu pasti bulan kuring gak ngoan so kada kelajeng berikan lagu naon ieu Kade lo. so Nih kade. coba Kumarginya urang teh seueur sedih. ada lagu di loba sambutan ya teh Kumargi loba pisan di pekar artis anu bahan nyara renteng. Arek nembangkeun doknya dok Irfan ya sarua incu ya jeung beuring mah incu teh loba Pasadayana ya keluarga Iep di Pasadayana para seniman seniwatinya biasa jangan hibur. Bapak aja. Iya. indah temen bulan sorotna nepi kupi langit harita aya mega anu nyacan di dirinya kuring anteng netep anjeun bulan dinten ieu panutan di andoy pisan urang calik di dieu paduduaan urang nyawang urek datang beda janji Umi moal dua ngerasakeun hati ieu. mapak poe anu pasti bulan kuring gak ngoan dinten ieu panutan di atoy pisan urang calik di dieu paduduaan urang nyawang urek datang beda janji dua hati mapak poe anu pasti ayeuna urang sasangakeun ka Pun Incu cek ke depan